tingali. Da babaca kieu capek loh pamajikan teh. Abi geus make baju dinas kieu cik. Aya ngecek salah kita bakal daekeun moal ngabantuan. Mana keur urang gerowan? Mana garanya? Naon? Kadi heula gerasa kedap. Naon? Kadi Naon? Kadi. Naon make baju kieu kamu? Kode, kode. Kode jangan bersihan ieu ya, bantuan ngabersihan ieu. Kamu mah lamun abi teu make baju dinas kieu moal daek. Bujurna teh dilem naplok dina dina kursi. Jiga akar. Tepi karek dicocoreungit oge moal abus ka dieu moal daek beberes di ka dieu teh. Tuh ari make baju kieu mah kana abus. Sorangan ge bisa ieu mah sakit rek sakursi kieu. Sapukeun keprukan gerajeng kasur geura sok. Sok geura. Mu kewe atuh hayu ka kamar heula we engke ieu mah. Engke ka kamar masuk ieu mah. Anggar ampun kamu. Engku sorangan hayang segala dibantuan kieu mah. Kumaha? Meresana oge. Loba kieu tingali. Ya, maru kumaha capek pamajikan teh. Nah, kode we make baju dinas terus. Kode. Kode meh dibantuan. Mah penting kode we jeung kode. Sorangan ge bisa ieu mah. Tuh ieu ge ngeres keneh kudu disapukeun kamu teh. Lah, palingan kita duit cenah. Beli baju. Yuk, jeung baju sare. Terus kudu minta duit ka mana deui atuh? Asa laki meureunna. Yo. Naon ngaberesan ngadon ditamprukeun di dinya tuh. Mana? Apa dikadiekeun heula bereskeun dina kosina? Sok keprukan eta ku 10 di. Naon? Kela. Naon? Aku kudu beres dina. Kamu teh lain rek ngeum jeung babaturan kamu teh ya ka pangalengan? Hah? Bisi rek ngeum ya. Rek ngeum jika itu. Jika bakal macet. Moal, sok we bae bisi rek ngeum maka itu. Jika bakal macet. Sin pinu deui itu teh. Moal wae. Jika rek hujan teh. Oh, siga teh rek ka itu. Moalnya. Moal bae lah. Isuk we. Naon bisi rek jadi ya topina? Moal sin hujan. Budak sare. Sare. Bae engke di telepon. Urang ka kamar heula bakal kuat sajam 6 detik. Modus. Ieu mah kurang cai. Nyarekan tukang dagangna tuh tong nyarekan urang. Pan bieu meureun gara-gara bieu ngaladangan heula nu meuli jadi bekah. Oh. Sok we dahar ayeuna mah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yo bismillah teh lain bismillah hungkul di dinya teh doa. Bismillahirrahmanirrahim malu mabarik lana pi merejekna we kina ada bana. Amin. Aku teh nyaho doa rek dahar-dahar wae. Amin. Tuh tak kitu. Aduh mantap lagi euy. Pada teu eta. Henteu. Kalau ka jadi paeh rasana di caosan teh. Mata kurang mah resep make caos teh. Lainnya tuh. Kurang ge jadi awewe mah. Kumaha? Jajan cuanci 10.000 ge wareg. Heeh. Ari lalaki mah niasa teu boga otak. Boga pipikiran. Ayeuna meuli baud harga 2 juta. Sagala we dieukeun. Urang mah ayeuna jajan ge 10.000. Waregnya. Wareg mana mah meuli baud di dieu hungkul naon cik aing mah. Meuli kacamata 2,5 juta rek naon kacamata baca 35.000 ge aya. Kacamata naon eta 2,5 juta? Kacamata baca. Urang mah rudet. Ya. Nya. Ayeuna urang mah mahi 10.000 teh isuk nepi ka peuting. Wareg dahar cuan kieu ge. Ai manehna dahar kacamata jeung baud ek naon? Ayeuna nepikeun ka meuli anu teu pararuguh. Loba pisan nu meuli teu pararuguh manehanana teh. Lalaki mah mere sakalina mere duit dipenta deui. Ari keur awewe teh ngan ngaliwat we hungkul. Kalau ka urang teh jadi anu bendahara nu tukang ngaliwat hungkul. Capek-capek urang teh nya jigan heueuh mere duit. Mere duit ka urang teh heuh. Agus kitu teh dipenta deui duitna teh. Urang teh kur ngalewat hungkul eta duit teh. Ai tempo duit eueuh beak disalahkeun nu disalahkeun sa pamajikanana. Padahal mamanehanana nu teu mampu mere duit. Mahikeun resiko. Urang mah kucuan ke 10.000 ge mahi. Tawar ngadengekeun ku Bluetooth teh naon teh? Sok cek aja aku rante. Pan lalaki masuk kitu geuningan. Urang mah kadang bae we meureunnan antepkeun pamajikanna. Oh itu sorangan lalaki marudet teh mah capek. Pamajikan teh juga nu pangborosna kena nyekel duit, ditanya duit geus becan aya keneh eueuh. Puguh-puguh mari pentaan deui ku manehanana lain ku urang. Urang mah kurit pirag nyekel hungkul, jajan oge baso cuanki 10.000 urang mah.
Ayo maneh anak meuli baut meuli naon tarajeng pipikiran tarajeng otak. Meuli baut ayeuna 1,5 juta. Nyangka loba duit merenang gitu. Meuli obeng meuli segala dibawa-bawa. Pamajikan teh nyangka loba duit siga nanti gitu. Loba duit di mana maneh? Cek aing eta aing mah hayang ngahapan salaki teh jiga kieu tah. Geus atuh ieu rek makan dinikmati harus kukulutus eta tadi teh kunaon? Hujan lokal nyem jero. Nah, lihat aing mah. Bayam we. Bayam ku aing carihanna. Rek di ditu pindah. Nah, gimana atuh? Ya, uting dinya mah. Malah kabur pamajikan si Obi Gus masak aneh dah. Lain cenah nih asa. Miripis kieu hujan. Asal ki ngeunah jigana jajan cuan kieu. Heeh. Komo aya minuman mah. Heeh, ieu teh meni asal lapar orang jajan teh. Tah, minumanna mah geus aya. Oh enak cuangki hujan-hujan kieu Lain hararana. bedana ieu jeung ieu sarua bakal wareg tapi da ieu mah jina moal nepi kana angen mah moal nyelek ieu. Tuh, ieu mah gede ge buntet, ari ieu mah gede panjang kieu. Mantap ieu mah nyelek kana angen oge. Tuh kan ieu mah mantap. Naon ieu teh ngabahas naon ieu teh anu gede nyelek gede buntet naon ieu teh ngabahas naon sebenarnya? Naon ai di dinya sok Kita ngabahas naon nu gede nyelek teh naon? Iya jeung ieu cek di dinya bakal wareg mana? Naon nginum? Bakal wareg mana? Nginum. Heeh sok cek di dinya. Lagi kage itu atuh nu gede. Heeh, ieu mah bakal wareg bakal nyelek kana angen teh nepi. Jeung ieu mah gede oge nya ge gede ge da percuma da buntet tuh. Teuing teuing Wareg ieu otak mah. teh teuing ka mana wae eta mah? Nah, make jeung nyebutkeun otak ka mana? Otak di dinya nu ka mana? Urang mah keur ngomongkeun cai ieu sih ieu. Tadi keur ngomongkeun mi eta Nyelek kana angen cai ieu. na geus nya heueuh nepi kana angen ieu tuh. Nepi kana angen tuh teh ngali. Nginum itu naon? Nah, nginum. Di dinya nu otakna ngeres ka mana wae ngabandingkeun nu gede jeung nu leutik geus pugu ieu teh bener nu gede jeung nu leutik. Tah ieu sarua gede ngan bedana nu ieu mah buntet nu ieu badag. Angen ieu mah berat Aja. lamun mawa minum anu kieu mah berat. Tapi wareg ieu mah nyelek kana angen oge. Tuh. Angan berat di babawana. Tuh nyelek nepi kana angen ari ieu dikieukeun. Naon bet kudu ditandaan di Teu dinya. nepi ieu mah kana angen oge. Sok, tuh ieu mah nyelek wareg kana angen teh. Teuing Sok kira pesen cuan kina ieu mah. Otak teh aduh Gusti eusina di naon. dinya anu kudu disikat kawat juga otak teh. Teuing. Ieu di dinya bisi pajarkeun naon-naon otak urang. Ieu bener teu bisi pajarkeun otak urang. Lamun ieu mah Ieu mata wareg henteu. nya wareg tapi lamun dibawa ka mana-mana berat kitu we hungkul. Ih, kalau kabur juk pesen cuan ki. Duh kumaha ieu teh nya. Barang teh can aya nu kalaluar imah kudu bikin trik. Ameh barang aya nu meuli babari kaluar kumaha nya? Ya ide. Aya nu ngalewat tuh. Gana murah itu meureunnan. Kemana? Yang jaganya teh. Permisi. Iya teh, Teh maaf ini kayaknya jatuh. 35.000 teh. Hah? 35.000. 35.000? Ya, yang bagusnya Raw Eterna. Bentar ya. Ini kembaliannya teh. Ya makasih. Makasih. Perasaan urang teh tadi teh ngabantuan bisi aya menyokot. 100.000 urang jadi ngalayang meuli 35.000 keur naon? Bergagaro we. Aing mah hanyakal ditulungan kalah aing jadi ieu teh. Alhamdulillah hasilan kan tuh keluar kan hiji roll.